Adik, orang mau Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami ya di channel Karun Sunda. Jadi di sini kita kedatangan tamu ya, namanya Tiko ya. Tiko. Jadi di sini kita akan bertanya ya sedikit cerita heula gitu. Nah, naon teh lain ulah padu perung bae. Kumaha kok ceritanya teh? Ya, jadi baheula teh kan pernah Muludan. ya muludan gitu. Di paling mana itu? Kulon menurutnya Kulon. Kulon mah itu tuh. Kayaknya. Kidul berarti. Tanya kidul Kulon deh teresannya selembur kurang gitu. Kidul bah balikin. Jadi Akan tajuk. pas pisan muludan teh pas nyawaya kian lah wong Pas pisan. Eta dina dintenan. tetangga teh gitu. Oh. Kan pas pulang teh ya ujug parum listrik, Heeh. pas di pondok nya anu nembongan teh mitnya teh istri. Heeh. Anu ninggalina di istri sami. Oh, jadi seolah-olah ke istri bae gitu. Heeh, tapi kalah juga aya. Oh, iya. Tapi terakhir kan Heeh. nya 2 minggu teh terus bae teh bergantian anu kaasupan teh. Heeh. Jadi salila 2 minggu teh. Pasurupan berarti. Heeh. Nah, jadi ulah salah pahamnya intina kieu. Jadi di mana-mana kan urang teu apal bahwa di tempat eta teh aya anu umpamana aya sosok naonna. Jadi intina eta teh jadi tengenah ku ngadain muludan gitunya. Kan muludan kan umpamana orang teh sholawat gitunya. Tah bahkan bangsa nu kitu umpamana menurut teu mengenal umpamana ajaran Gusti Allah pasti panas gitu. Jadi ulah salah pahamnya. Jadi intina eta teh mencorang nama jadi tengenahnya ngerasa kaganggu si sosok eta teh. Kafir kita ya. Nah, kan jin teh rupa-rupanya gitu kan bisik aya nu ngomong umpamana lah eta mah lain pangaruh tina kitu lain eta mah lain pangaruh kitu tapi eta buktina nya kan aya buktina teh. Jadi intina kumaha enak langsung mediumisasi bae. Langsung we. Jadi untuk kali ini ya cukup sekian ya ceritanya. Jadi kita langsung proses mediumisasi dan proses mediumisasi kita serahkan ke Aang ya Ang. Jadi untuk subscribe oke ya tong pohonya dipencet subscribe pernah kitanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa banyak lama langsung sedotannya kita dusun, masukkan makanya saja sosok yang ada di situ. Kang Haji itu lain asup. Oh itu. Enggak next. Ini saya penontonan karek. Kan nambah fans aja tuh lebih banyak nih. Kompres. Nah, jadi sosok ini adalah sosok jin yang suka mengganggu juga. Mengganggu ya? Naon maneh? Aik nanya ke. Oke, bener bahwa ada anu ngaganggu. Naraing na. Eta pedahna tuh jalma nukar muluran kalah enggeusna balikna kalah diganggu. Panas. Hayang embung panas. Anjeun kudu mengenal agama Islam. Andeng maneh. Kudu mamatahan aing. Atuh, Nyaho. nya naha aya geus nyaho atuh kalah ka kitu. Kumaha aing? Urang mah nyakak. Mana ngajak ka beneran. Gitu bae. Eta teh dek teh awal kan muludan di masjid lain di Tajog. Nu kitu nya. Tah eta nah ngagangguna teh atuh saenggeusna lain keur prungna padahal mah rame. Nungguan titik. Oh, nungguan titik lemahna gitu. Itu ngaganggu ka santri awewe gitu. Kabeh. Kabeh. Cenah teu karusuh.
Ayo namun dewek diganggu mana tengah tah eta ge sarua jelema itu bae ngaluk mah ajaran Gusti Allah anu bener anu lurus diuk lah urang mah ngomong orang mah loba nanya lain ngomong cicing heula nananya heula ki Ngaruh lain mah. oh ya apa lagi aduh karena anak acan balik lah ya mah ngobrol lah ya oke dari teloban dua yang lo juga nanya atuh nah kita orang matong hayang aya pergangguan jelema jeung jelema da king da kitu bae sekuduna soalnya eta wilayah orang kerjaan orang nyawan eta teh dipake ibadah bener sarua dewek ibadah urang ge ibadah atuh kitu penduk panas kan urang ge nyaran teh panas kada ning asup ka agama Gusti Allah kudu dipapatah nya heueuh nya geus nyaho naha atuh kitu bae aing bae ieu teu rasulan ka Gusti Allah teh Gusti Allah teh nyiptakeun dewek biar aja nanti. Nah ini sosok rajanya atau pemimpin gitu dalam kerajaan. Rado. Kau asisten lah. Nah, Kunahala sok maganggu sa ulang na lang. ai Awan itu awan lah. Awan. sok kieu jeung aing Atuh diadu urang mah teu ngajak diadu. kabeh datang ka dieu Anu sok mana datang tertarik wae dengekeun teh sok maju usir urang mah awan niat ngusir, urang mah nanya. Penawal lagi urang naon baik-baik erek nanya nah ngaganggu. sarwajeng rek ngusir maneh urusan
orang mah teu ngusir, mau ngusir. Nah, lah. Murang ya loba beja ti santri. Saka ganggu. Kan jelema ke ibadah dewek ge. Nu ngaganggu. Ongko-ongko. Ning cek dewek teh urang-urang dewek. Tapi ieu buktina panasnya kan orang nyaran ke anjing. Suka kamu Gusti Allah panas. Insyaallah. Gusti Allah mah bakal ngaridoan, bakal narima tobat anjing. Amun bener tobat anjing. Di dunia mah ulun sakti. Oh wah. Ayo Gusti Allah tarik. Gusti Allah nak dibere kasakti dibere. Dewek bisa kieu ti Gusti Allah keneh. Ngan anjeun anu murka. Nu teh nyaho ka Gusti Allah. Tepaskeun aing. Nah. Sok ayeuna bisik aya omongan, bisik aya carasan sok mangga. Mun bisa pindahkeun tempat eta tah. Dibalik aya gede lu kudu dipindah. Sepueut mah bangunan dohir nu geus aya di dunya. Yang seneng. Aya jarinya. Mun rek anjeun pindah. Daripada panas bae. Geus mangrebu-rebu tahun, ratusan tahun jadinya. Paling di dunia mah sabaraha tahun. Ya gitu. Lah aing sacan itu. Mun ayeuna geus ribuan tahun, ratusan. Reun apal meureun ka ieu Syabul Qadir. Teu Nya, berarti teu ka jamanan teh anyar keneh. saman. Tah mah. Urang mah ciptaan Gusti Allah rumasa, teu bisa naon. Urang mah naon ke Gusti Allah. Rumah sana menciptakan urang alam dunia, alam gaib bisa. Gusti Allah diciptakan. Ayeuna anjeun teu mulang tarima ka Gusti Allah kumaha. Lamun ayeuna anjeun ku Gusti Allah dikutuk kumaha. Lamun ayeuna cek Gusti Allah dewek lemah kumaha. Gitu. Insya Allah lamun anjeun bener-bener tobat, mun bener-bener rek asup agama Islam, insya Allah Kumaha? Islam agama Allah anu bener nu lurus nu caang teu poe teu sesat tiis kana hate tiis kana ceuli insya Allah Buktina teh kan panas. ayeuna anjeun ngageugeul ilmu hideung matak panas nama eta nu dibenduk ku Gusti Allah kagorengan gitu. Kumaha? Kumaha so? Nya lamun anjeun hayang asup Islam ucapkan 2 kalimat syahadat ku hate ikhlas diceunan ilmu hideung teu balander ngalap deui ilmu anu bener insyaallah Gusti Allah bakal narimakeun anjeun So kumaha? tuturkeun abdi asyhadu diceunan heula ilmu ayeuna anjeun lamun bung miceunan ilmu hideung
abdi ngalontarkeun kalimat eta anjeun bisa-bisa lebur ka bawah jeung ajian anjeun. Allahu Akbar. Eta Gusti Allah aya hadirna nah hati anjeun. Bahwa aya Gusti Allah. Mana? Allahu Akbar. Rasana di mana? Eta nu ngadan bae lah. Ulah sembarang micen. Oh, leburkeun ku anjeun. Bisa. Nundana di mana? Teu segampang itu. Begitu naon? Karunya. Karunyana nah. Naon. Daripada aki nu ieu na Sok. Gusti Allah bakal ngijinan urang nyabut ilmu dewek. Insyaallah. Aya nah anjeun rek ieu bae mah yang kumaha kaharepna. Teu mengenal ka Gusti Allah. Lepaskeun heula aing. Nah, sosok ini entah tahu mau mencoba melepas ilmu hitamnya atau gimana. Kumaha rasana polos. Teu bisa nanaon. Aing geus nurutkeun tangan pamanmu. Sok ayeuna turutan nuku abdi diucap. Asyhadu alla sok Aing mau lebur. moal insyaallah sok kan. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang teuing Sok bareng bae bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Sok ucapkeun ku Anda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla Ikhlaskeun, ilaha illallah pasrahkeun wa ka Gusti Allah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Tah, ieu karasan nikmati Islam. Ku anjeun karaos ayeuna. Sok atuh calik. Calik. Mama. Istighfar. Sadar sok ki. Kumaha Kang? Kabarkeun beulanya? Ya. Kumaha? Udah. Nah, alhamdulillah raja tadi tuh, yang tadi Kang, raja ya. Nanti salahnya rajana. Alhamdulillah udah masuk Islam, katanya ya mempunyai ajian atau nggak tahu apa, ilmu hitam, ilmu ideng katanya. Alhamdulillah kudeweknya dilepaskan, kudeweknya dileburkan gitu. Alhamdulillah nyaina alhamdulillah terus masuk Islam. Terus
syukuran atau jeng tadi ayah sempet ngorek asup gitu kak rerencangan gitu mediator sana gitu ngorek sempet keasupan itunya kang tanya anu teenakeun tanya anu kumaha gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan berbicara terlebih dahulu. Tarima pemimpin aing. Atuh terima euy. Pemimpin dek mah geus bener nya kang. Nuhun Kang. Geus ka jalan nu lurus saya dewek masih melok kan. Kumaha? Hah? Ayo, Pun ganggu. dewek nu tadi ngaganggu. Ih, lah. Urang mah nih rek nanya. Rek teh ngeut tadi. Rek teh dititah ngaganggu santri. Wawanian anu ngaganggu santri. Kesian ku Gusti Allah gitu. Itu apa? Saya kan kepemimpin dewek mah sebentar. Oh, banyak. Kurang. Dialog pakai. Apa? Ayo nanya, nah ada kena lima. Pemimpin dek mah geus bener. Didik. Cicing lah. Sama cicing, sama macok. Masih nama aluk nama nutupin Raja Anjen. Tempo Raja Anjen enak makin bersinar. Hari ini. Alhamdulillah kasar sekitar. Saya tinggal reng-reng menabung. Nah, oh, pilih lu mangga. Sekarang masih kurang air. Tuh, kumaha pemimpin dewek. Selama mencak. Saang. Senajan dina bibinya kayaknya udah. Baik, komo ayeuna aya sholawatan adun, adem, muludan, dak ngadeng. Ayeuna kieu bae panas. Nah. Kumaha? Nah, Raja Anjeun lagi ayeuna ketiga baheula. Ajak tuh reng-rengan anjeun perjalanan kita beneran. Nah, oh laki aduh. Oh, kalau pepelat. Pepelat. Enak nih teh. Enak udah hidup nerobos begitu ya. Sian naon mas. Elingan raja. Jadi teu eling. Dibalik. Super teh eling. Raja deh geus eling. Aing ieu teu eling. Cek sia eling. Eta kasebutna geus jalan dinu lurus. Itu Kang. Geus jalan dinu bener. Ada. Teu biasana ye. Eta anjeunna geus mengenal Gusti Allah anu nyiptakeun anjeun. Nyiptakeun dewek. Aneh ayeuna nya. Aja aing moal nyimponan. Moal nyimponan. Dewek nyenta ka Gusti Allah, leuwih-leuwih ti Raja Anjeun nyimponan. Nyimponan. Bae teuing aya kos kieu. Mane mau dilepaskeun ku aing loba budak. Nggih. Tadi Urang mah Gusti Allah sok. tadi budak aing eueuh sawan. Aing nyalahkeun ka mana? Nggih. Bisa kieu. Dewek kana eueuh. Ajaran aing eueuh. Enak ya bae. Alasan aing Nah, mata ngobrak abrik. panasnya urang nyalingan ka Raja Anjeun. Ameh aranjeun teh panas naon? Nu aya. Nu aya. Nah, Ieu raja. Lain anu nu aing kenal. nah dewekna berkembang. Apal ka Gusti Allah. Gusti Allah naon? Winarkeun dewekana, ngaluruskeun dewekana. Eta Aing di mana? cicing itu mah
itu kurang. Tidaknya jalan anu bener. Mending ngiringnya bener. Nah, Aing anu kasebut napa? Anu ngaran berbuat kumat. Mari ayeuna na Kamari kita maneh kita aing. Kita ngobrol. Itu sopan karaja. ayo gimana manut ke raja mana? Tutur kan raja mana? Iya geus dan raja aing. Oh, Berarti raja ini. tidak kita ganti. Aing. Entahlah. Dong saya ngajak diadu. Orang baik Aneh anu mancing aing ngajak diadu. Iya. Mending tutupin raja. Saya dep. Saya dep. Cing. Enggak kan. Ini rek kumaha? Marane kumaha. Orang malik deui kayang deui kumaha? Aya aing geus bogo terima. Ketarima. Orang mah kayang deuk asal Islam ukuran. Teu bisa. Tuna, Aing teu bisa sih. tuna. Aingnya Heeh. aing ngaganggu Keseneng kalau cek main ibadah. Bersenang. seneng. Kok aya namanya ngajak aing Islam. Heeh. Ngecek aku mah maneh. Nya urang mah ngajak kakak beneran. Justru lebih halus. Cek aing eta lain bener. Lain bener. Eta nyiksa awak sorangan. Nyiksa tanyakeun karajaan jeung. Eta geus lain raja aing deui. Heuh, Aing tanyakeun. rajana. Tanyakeun kumaha rasa? Geus teu hayang aing punya tanyakan we eta. Ka aing rajana. Sopan karaja. Nu berhak nanya ka aing. Jadi enak rek kumaha? Rek ngilu ajaran Islam. Kuna Teu hayang. hiji atuh teh aya. Ayeuna dek apal teh nyiptakeun deuk sa? Aing mah sorangan. Aya sorangan. Aya sorangan. Heeh. Kerajaan diciptakeun ku saha? Aing Kerajaan dewek ku diciptakeun raja aing. Ku raja. Berarti dewek yang nyiptakeun na. Aing teu masalah. Sopan karaja. Aing tengah eta kadinya. Heeh. Emang eta kerajaan diciptakeun ku raja. Heeh. Tapi aing nyaho sorangan aing diciptakeun ku sorangan. Hiji. Oh, judulna. Langsung pluk mana ya? Aing ciptakeun ku sorangan. Heeh. Oh, judul. Naon mana teu mau judul. Ya, ilmu. Ilmu dewek diciptakeun ku dewek sorangan. Heeh. Berarti sana nyiptakeun dewek. Dewek Nyai. diciptakeun ku Gusti Allah. Eueuh buktina. Oh, buktina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Teu bisa bener-bener jeung mana. Orang aduh. Mending kali ke lagi. Sopan karaja. Ini raja David. Ben aing raja. Oh, urusan eta mah. Orang itu ngomong urusan jeung kan. Tadi ya. Bener kan. Enak rek kumaha? Sama rek ngajak ka bener. Tong heula aing sorangan. Tong heula aing sorangan. Luar kanyawan si aing loba. Terus Islam kabeh. Islam kabeh. Ayeuna nya sadar sih. Sok. Gimana kumaha? Tinggal duaan ayeuna. Sopan. Oh, tersadar. Nah, jadi sosok tadi tuh nggak tahu kabur, nggak tahu kemana. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, jadi sosok tadi tuh gimana kan nggak tahu kemana ya? Antara kabur atau ada yang
apa sih ngebetot ngebetot gitu ayo narik gitu nya abi mah masalah gitu nya oke untuk kali ini saya ucapkan terima kasih untuk para penonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun apa nah gitu dari hal apapun gitu. Mohon maaf dari pembicaraan tentang Islam ataupun apa, saya juga masih belajar gitu. Oke, untuk kali ini saya mohon pamit undur diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.